syukur ka Gusti Allah eta teh hak Allah. Dina ibadah oge saresna mah eta teh syukuran ka Gusti Allah. Dina hiji waktos Siti Aisyah kantos ditaros, kantos naos ka junjunan. Ya Rasulullah, salira teh ahli surga. Ya Rasulullah, salira teh tos dihapunten dosana ka Gusti Allah. Nah, ari salira teh mun digetol-getol teuing ibadah teh eta sampean tepikeun ka bareuh. Ye Kanjeng Rasul menduikeun ka bareuh sampean teh ladang naon ladang tahajud teh. Nah, ya Rasulullah bet getol-getol teuing ibadah teh pan salira teh tos dijamin surga. Pan salira tos dijamin dihapunten dosa ku Gusti Allah. Nah, bet getol-getol teuing ibadah. Kumaha Kanjeng Rasul? Aisyah, nah teu hayang anjeun ningali abdi teh hamba Allah anu getol syukur. Oh, jadi naon atuh? Ibadah teh syukuran ka Gusti. Dasarna atuh ibadah teh syukuran. Karena nikmat sama santi Gusti Allah, syukur teh. Salat teh syukur, saum teh syukur, zakat teh syukur karena nikmat sama santi Gusti Allah. Kumargi Allah parantos masian nikmat, kurang ibadah. Urang teh tos dihirupkeun, urang teh tos dijantenkeun jalmi, urang teh tos dipasan rezeki. Nganuhunkeunna kumaha ibadah sakitu sekap. Eta nganuhunkeun. Ulah mengucapkan alhamdulillah hungkul. Alhamdulillah haban we Gusti, alhamdulillah Gusti dipasihan rezeki, alhamdulillah Gusti naikkeun pangkat, alhamdulillah Gusti dipasihan jabatan, alhamdulillah habane alhamdulillah ari salat henteu. Janten jalmi nu syukur mah tinggal ibadahna. Ibadahna getol teu ta eta ciri jalmi anu seueur ibadah teh eta teh syukuran ka Gusti Allah. Getol ka pangaosan syukuran ka Gusti Allah, getol salatna syukuran Gusti Allah, getol ngaos Qur'anna syukuran Gusti Allah. Gusti abdi teh dipasihan badan raga anu sehat. Abdi sejak syukuran sujudkeun. Nah, eta teh sujud ruku sujud teh syukuran urang dipasihan badan anu sehat. Gusti abdi teh gaduh lisan, Gusti baca Qur'an, baca sholawat, baca zikir, eta teh syukuran ka Gusti Allah. Tah eta saprot kitu syukrullah teh eta teh hak Allah. Allah tos nyiptakeun urang kedah syukur.